Memperbaiki diri teh datang ke mana? Lain wiridan, lain zikir, lain maca Quran. Memperbaiki diri mah eta mah amal-amal biasa. Memperbaiki diri mah sadar-sadar sehingga timbul rasa syukur. Alhamdulillah aing dijadikan manusia. Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika mimman 'allamnahu. Kita saking wong kang ruh alimnahu ruh sun sadawa iman dakhala halaman yaman yusra ing negara muslimin ahli bait saking ahli bait as-sayyidatu Aisyah utawi Gusti Aisyah binti Ja'far as-Shadiq kang putra dan ki Ja'far as-Shadiq al-madfuna kang den kubur jawari babil qurafa dalam atawa kalawan nanangga atawa nanangga bab nanangga teu deukeut barak bab qurafa wa ala bab turbatiha munaratun qasyarah lan iku tetep ingat lawang kuburan Sayyidah Aisyah utawi menarah kang cindek. Kadzalika mimman alimna iku tetep saking wong kang weruh ingsun sadahu iman dakhala laman jiga manusa ing muslimin alil bait saking alil bait Rasul Imam Ibrahim utawi mastakada Imam Ibrahim Imbil Imam Zaid al-Madfunah kang putra yang Imam Zaid kang dan pendam kharijat Matriyah ing dalam Jabaning Matriyah. Ia menceritakan ahlul bait keturunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu dibunuh sebagai syuhada asup ka negeri Mesir nu aya di Mesir. Ieu kamari Sayyidah Sakinah entos ukhtul Imam Husain, Sayyidah Zainab bintul Imam Ali entos di ditu. Kitu kene nu asup ka Mesir teh putra putri Sayyidina Ali, Sayyidah Ummu Kulthum, Fatimah di daritu aya di Mesir. Sayyidah Ruqayyah sami di ditu. Ye tina sawarena nu asup ka Mesir anu kaula nyaho min ahlil bait adalah Sayyidah Aisyah bintu Ja'far as-Shadiq aya di Mesir. Aya Siti Sakinah, aya Sayyidah Aisyah. Etalah nu aya di Mesir. Kami waktu ke Mesir ke ziarah. Oh, rabe di Mesir. Masya Allah. Anu karomahna di antarana manehanana bisa nyaritakeun bahwa negara Mesir tahun sekian bakal aya penyerangan, tahun sekian bakal aya penyerangan. Geus kadeuleu ku manehanana. Ketika manehanana erek ngarawudu, embung kaluar ti imah, embung neuleuh manusia. Penting teh terus we tadarru taqarrub ka Gusti Allah. Satu ketika batal, embung kaluar nya. Minta ka Gusti Allah. Dibere ilham ku Gusti Allah. Ketingkeun tanah di jero imah diketingkeun tanah tek kaluar cai wudu lah yana di dieu. Setelah wudu kemudian ditepak deui kunya sanggeus ditepak tetep aya muncar cai minta ka Gusti supaya dieuweuhkeun ieu cai dibere ilham moal eueuh ieu mah tanda penghormatan kaula cek Allah ka anjeun kajenkeun nyarahulun batu. Ayalah sumur Siti Aisyah. Masya Allah. Karomah. Di dunia lamun diangkat derajat diberi bintang. Bintang 1, bintang 2. Saya kertek pasti ke-7 ya. Tuh kan. Eta penghargaan dunia seperti eta. Naik jabatan, pangkat balok 1, balok 2, balok
Mun ditanya Haji Pendi, ayu anggeus teh balok datang ka sabaraha? 9. Teu nyaho nya nama balok datang ka sabaraha beakna, bintang datang ka santet. Nanya gentilok nyaon teh. Eta bodoh teh betahnya mau bodoh teh. Teu nyaho nya nama datang ka sabaraha teh balok nu sok aya di dieu teh nyaho. Bintang sabaraha teh nyaho. Geus bae nya, itu mah kapanggih. Mak, aya bentangan kana di dieu. Bintang 1 apa bintang 2? Nyaho nya sebenarnya sakala. Lu jelas mah aya bintangan be. Ya. Paya. Putari buka polisi can urang balokan di dieu. Sabaraha balokna? Emang lain emang atuh aya sabaraha di dieu balokna teh 1, 2, 3 apa 8? Emang datang ka 8. Pugu nyaon teh sih. Ya. Geus kajian bagus eta geus kitu. Ari sorga mah geus teu kudu nyawa kos kitu. Geus teu kudu geus pokona mah geus. Bodoh teh terus-terusan. Santri emang yang kepangkat atau ente nu mata ulah waka disalahkeun santri mah lamun misalnya santri ditanya yuk di dieu bae aya gubernur datang ka dieu pakai pakaian biasa pentingnya mun santri mah eta bupati apa gubernur pan bajuna akur bae nanya misal ka Mas Santri ya saya mau kencing di mana tempat kencing tuh mal sopan santri mah sebab teu nyaho bahwa eta gubernur teu nyaho sono ada airnya, lihat aja sendiri. Tenang. Jadi mau bodoh teh tenang. Nges. Jenderal bisa jenderal. Ya, saya mau sholat mau wudu dulu teman-teman. Tuh. Airnya ada, coba aja puterin. Kalau ada, kalau kagak bucak jenderal ku haram. Itu jauh aja dah. Ulawa kamarah eta jenderal ka santri, ulawa kamarah eta gubernur ka santri, nanya teu sopan ngajawabna. Tuh, cari aja sendiri. Tuh, cari. Sebab nyana teu jauheun pangkatnya. Lamun eta gubernur jeung jenderal marah, seret itu anak. Kenapa? Tidak sopan. Masuk undang-undang tidak sopan. Emang aya? Ada sopan. Penghinaan. Masuk ke pasal penghinaan. Menghina dia. Dia tahu saya jenderal kali. Begitu dia Mas Santri ya mohon maaf ieu mah dirantai emang kunaon karena mana ditanya teu sopan ka dia emang eta saha eta jenderal emang jenderal ya, emang gitu aing mah teh jauh sugan teh hansip ya kitu teh itu jauh aing mah sugan teh lain jenderal teh jauheun geus ketika teh jauh ulah kaget gubernur ge anak enggak sopan itu tanya interogasi ke orang emang sia teu sopan asa ka itu ya tukul mah sakikieuna bae. Emang nanya tempat kiri di mana cek itu cai nawat cuma aja cari sendiri. Jadi begitu emangnya sia teh jauh eta saha? Saya tah. Eta gubernur. Oh gubernur. Itu teh jauh. Sipun kula mah atuh lah urang lembur mah RT naon gitu. Eta deuleu ku sia tadi dieuna teh abang baluhan di dieu na. Henteu kula teh deuleu-deuleu teh tah. Jadi nu teu jauh mah kudu dimaklum. Nu mantak mun kadatangan kiai teu jauheun pangkat kiai padahal wali. Nah, teu meunang kieu teu sopan ka wali. Teu meunang kos kitu. Teu ke kiai harus sopan sama kiai. Nih, kiai ini. Ya, harus sopan. Antak Habib ka deuleu pangkatna handap. Ente jangan begitu sama Habib. Sembarangan aja. Begini-begini juga turun Nabi. Dari mana kamu dapat agama? Dari Nabi. Nabi itu tetesannya nih sama saya. Hormati dong saya. Pugu jelema teh jauheun nyan Habib. Atuh kasih tahu dulu. Saya Habib. Turunan Kangjeng Rasul. Paling cak anu ditanya teh, kok Habib sih enggak pakai peci sih? Kan Nabi nyuruh pakai peci. Jangan banyak ngomong loh. Ini mah urusan gua, tapi yang penting gua Habib nih. Jadi kuari mah sok inget ka dongeng abah kula teh. Ayah Habib marah lantaran teu dihormat. Marahnya na. Ayah jelema hideung, Masya Allah dihormat. Sasalaman dicium dibulak-balik ke mana diiring-iring. Kepentingan-kepentingan anak. Nah, nu Habib teh marah. Woi, saudara-saudara. Ini salah. Orang hitam yang hina kenapa dihormat-hormat? Dia bukan keturunan Habib. Ajam dia. Kalau saya ini turunan Habib, kenapa enggak dihormat? Salah kamu sekalian. Marah eta Habib. Marah eta Habib. Jol kiai anu klarifikasi.
Saudara-saudara, semuanya tidak salah. Ini Habib tidak dihormat, nggak salah. Ini ajam orang hina tapi dihormat, nggak salah. Sebab penglihatan masyarakat, Habib karena tidak mengikuti kakeknya, tidak memakai syariat, dianggap bukan Habib. Ini orang ajam karena make petuah-petuah kakeknya, yakni Kanjeng Nabi. Walaupun dia orang ajam, dianggap Habib, nggak ada yang salah. Nah kan nasihat ngenang, oh cak Habib hujanya, masya Allah. Itu dianggap Habib teh ya, kulantaran teu make aturan syariat Kanjeng. Ari ieu nu lain Habib, dianggap Habib lantaran make syariat. Atuh urang ge kuari lamun nuturkeun Kanjeng Nabi, dianggap Habib. Ngan ulah kieu doang, nih Habib. Habib gadungan. Jadi nu lain Habib dianggap Habib lantaran nurutan Kanjeng Nabi. Nu Habib asli teh dianggap Habib lantaran teu nurutan Kanjeng Nabi. Oh nu salah. Nah, kelantaran Habib karti kunyana langsung memperbaiki dirinya. Memperbaiki diri teh datang ka mana? Lain wiridan, lain zikir, lain maca Quran. Memperbaiki diri mah eta mah amal-amal biasa. Memperbaiki diri mas sadar-sadarna sehingga timbul rasa syukur. Alhamdulillah aing dijadikeun manusia tetesan Kanjeng Nabi. Endeu kumaha syukurna aing ka Allah. Batur mah ajam aing mah nabi. Syukurnya na. Tidak syukur etalah engke bakal rendah sarendah-rendahna. Timbullah tawadu. Habib teu ngaku Habib. Sanajana. Habib ya? Ah enggak. Mantap. Ieu mau encana naon? Habib. Aya maksud lain kecuali Habibna memperkenalkan teh maksudnya bagus. Anak Habib Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Imam Ghazali Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ghazali. Anak Pendi bin Pendi bin Pendi bin Pendi bin Pendi Al-Jahandami. Wah, teu beres nama kos itu. Iya. Akhirnya dengan cepat Habib mah tawadu, masya Allah berbalik kuari. Jelema nu tadi mencemoh Habib, kuari Habib dipakai karesep lantaran geus tawadu, dipakai karesep teh. Sana enggak. Kamari mah keur hayang henteu. Ketika jana geus embung, jelema kabeh kanyana. Nyana geus embung. Kos kitulah kahirupan teh. Ketika urang geus embung, jelema datang. Urang lamun embung karena dunia datang. Urang hayang karena dunia lompat. Tanu matak embungkeun karena dunia datang. Ah cenah aing ge nek embungna kudu bebeneran. Ulah aja embung semu-semu atuh dunia ge kabur deui. Apa segitulah. Masya Allah, nu lain Habib dianggap Habib lantaran nuturkeun petua Habib. Nuturkeun mauizah Habib syariat anu dikembangkeun ku Kanjeng Nabi. Nu asli Habib dianggap lain Habib lantaran teu nuturkeun Kanjeng Nabi. Ulah kaget kos kitu teh. Nah, ieu keturunan Kanjeng Nabi nu aya di Mesir. Di antarana Siti Aisyah nu berkaramah. Masyaallah kan. Bintu Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq eta adalah cucu Uyut. Nah, iya mah anak si Ja'far Shadiq ngaranna Siti Aisyah. Dikuburna di mana? Jawari Babil Qarafah. Qarafah teh kuburan di Mesir. Ala babiha wa ala babiha turbatun mudaratun wa ala babi turbatiha mudaratun qasyarah. Aya mudarahan masjidna tak di luhur. Urang mun di mana ka ciri oh itu Siti Aisyah. Belah itu oh itu Siti Sakinah. Oh, rame nu zarahna, nu dagang lomba. Wahara berkaromah. Eta teh Siti Aisyah anu geus narurut ketika naon bae nu dipake ka hayang kuyana ucapannya sakecapnya waliyatullah insyaallah wa kadzalika kitu keneh mimman alimnahu dakhala misra turunan Kangjeng min ahlil bait rasul Imam Ibrahim bin Imam Zaid al-Madbuna Khariyat Matriyah sirahna hungkul ketika perang buntung huluna dibawa ke Mesir. Awakna buyak cacang-cacang.
sirahna dibawa ke masjid syuhada min jumlatil syuhada. Teu kaget para habaib mah ketika perang Paeh dicincang teh geus biasa ti luhurna si kitu Said Husain teh luhurna dipotong. Geus tararane sebab ti dituna kos ka itu mata gagah para habaib. Teu sieun Paeh ngembangkeun agama di urang teh baheula para habaib. Para habaib nu mantak lain lalawar turunan kang Nabi gagah datang ka kuat. Habib Lutfi leles-leles gagah. Imam Habib Rizik ku kasih gagah. Bae Habib Budor gagah. Garaga. Habib Rizik lain lalagan gagah na pahara jasa. Habib Budor eta kan sabala cicing tadi dia Habib Budor. Di dia cicingna. Satu ketika nyana kan ngayakeun pengajian sababaraha lembur di samping dakwah. Nyana balik penting mantes ceramah. Kemudian teu kuat jasa ieu. Teu kuat matana teu kuat. Tunduh jasa. Nyana kan nyupiran sorangan. Masyaallah minta ka Allah. Ya Allah ya Rabbi. Saya ini udah enggak kuat tapi saya pengen sampai ke rumah sekian nanti ya. Karena di rumah banyak pekerjaan ibadah kepadamu. Ya Allah. RPS dilepaskeun mobil. Datang sorangan. Itu apa bodor ngantu menang di beja-beja bayar itu. Jangan. Lempang sorangan. Ente coba ngajajang. Hayangnya ho coba. Dipendi misalnya. Aduh nurutan Habib Motor, hadiahan Habib Motor. Ya Allah ya Rabbi. Abi ngantuk kieu tapi hayang geura dagang kan ka ieu mah. Lamun isuk-isuk teh datang kan ieu dagangan hok. Rek dilepaskeun bayar zat. Isukna inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah pulang ke rahmatullah. Ulah saturut-turutna. Eta lain lalagaan Habib Motor. Masya Allah geus bugu Habib Tohan nu baheula. Bisa kejar-kejaran jeung polisi. Kita eta mah dieu kula jadi catatan bae. Ka Abah teh saya mau ke sono ke Habib itu tuh non kan Abbas. Saya ada anak santri enggak yang gitu yang nganterin saya. Ada kebenaran Abah anak boga motor, budak santri teu boga SIM. Begitu antarkeun dia tuh. Diantarkeun. Set, pun di baheula mah tah di tanjakan Cimonet teh tanjak belah dituna belah katuhna eta pom di dinya teh. Begitu di memehna asal memeh nanjak eta. Nanjak we aya ta polisi di dinya baheula. Set, trit. Polisi. Cek Habib tah terus. Terus beres polisi kan. Make motor BM. Ieu teh non ngaran-ngaran gede teh. Bentley. Imah jeung nu bodoh teh kos karar ieu. Motor naon nu gede? Harley. Oh, saya makan kos gitu begitu ya. Duduk. Cak santri teh, bagaimana? Terus. Eta jana ngudag teh daekeun ngudag coba ngan tuh ngawal kos ngawal ajupan ieu bensin Bib enggak ada bensin. Udah bensin dulu cenah teh. Nggak bensin heula kan di belah katuh tadi set bensin. Eta kunaon atuh lain ditangkep. Ditolol teh polisi ayo. Model kan. Terus beres bayar berangkat. Polisi ngudag deui atuh naonan. Habib tuh datanglah ke Habib Abbas. Polisi balik. Dekuatan polisi. Dekuatan balik. Geus. Barang datang Habib Abbas. Dah, pulang sono. Saya udah datang sini buka sepelukan dengan Habib Abbas. Bib, saya pulang ntar gimana itu? Wah, udah sono. Bib, ini kalau pulang itu polisi masih ada. Udah. Pulang sono udah. Selamat dah. Santri ge bae aing mah geus kuku bahagia pasti ditangkap. Nah, terus SIM teh boga apaan? Kunaon atuh eta polisi teu neuleueun ka nyana. Nu sejen mah trit. Nyana geus dipasrahkeun motor ya jan. Maksudna dipasrahkeun ge lain nu nyana ieu nu kiai. Sabolo kiai geus kadituna mah eta deui budak. Teu tanggung jawab da budak. Lah gimana? Nyana lalaunan tadi polisi teh maksudna sampai ditangkep. Narasan. Culek.
Diteruskan ke polisi. Terus. Nyana inget ke Habib Abbas. Terus. Ya Habib Toha terus. Eta polisi gitu deh polisi. Terus aja datang ka dieu nya kieu bae. Aduh. Eta si lalakon kunaon kos gitu. Polisi teh nurutan Habib Toha. Terus. Kurang lamun nyaritakeun para habaib anu geus deukeut ka Allah pohara. Nya nama asal geus deukeut pohara. Dibere karomah teh tah lamun polisi dibere bintang eta penghargaan, wali dibere penghargaan karomah. Ngan teu meunang dihayang-hayang, karomah teu meunang dipermainkeun. Nu mantak kadugalan teu bisa pake perang, teu bisa. Telu teu bisa pake perang, teu bisa. Teu bisa tambah jang atraksi doang, sulap teu bisa pake perang, sulap. Dikir-kir jadi manuk. Eta tadi sapu tangan kok jadi manuk sih? Manuk dikir-kir jadi sapu tangan deui. Ya Allah. Tah, ku ada sapu tangan dikit set. Jadi duit. Artinya namun bisa nyeun duit pemerintahna atuh sapu tangan bae hayang meuli nu loba gitu-gitu. Tapi kunaon henteu, berarti kan teu bisa pakai perang. Nah, teluh teu bisa pakai perang. Sulap teu bisa pakai perang. Ini bisa pakai perang. Ini adalah karomah. Ketika geus terpepet darurat militer. Cek militer teh darurat karak. Ya Allah. Wow, dibere langsung. Kos gitulah eta keur carita darurat Habib Toha aya ngapanggih jeung Habib Abbas. Eta kos gitu. Atuh eta polisi bisa katahan gitu sanu nahan sih. Nu lucu nama eta keur meuli bensin. Nya usah kumaha kenceng teh. Atuh pan neuleukeun jelema eta si polisi stres tah naon. Lailah ahli bait teu aneh. Perang diharapnya nama nu kuari perang di Baghdad, nu kuari di Suriah. Eta adalah keturunan zuriat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengembangkan agama di urang. Zuriat Kangjeng nu mantap kukula mah dicatat bae ketika Ahok kakarak naik jadi gubernur, catatan di jero hate kula nu mantap nyeri kula ieu kanyana emang naon? Tah, ketika manehanana debat tegas ketegasannya na dilawankan ku Habib Rizik. Cek ada teh atuh kenapa banget itu Habib Rizik. Habib kalau enggak betah pulang ke Arab. Nyeri tak kula. Kula adalah Habib Rizikna para aulia Allah ngembangkeun agama ti Arab. Ana minal Arab cak Kanjeng Nabi. Sia ngusir-ngusir katulah sih bener bae kok. Ge ulah sembarangan. Nah, iyalah keturunan Kanjeng Nabi. Wa kadzalika mimman alimna wa dakhala min suami ahli bait. Ye Rasul Imam Ibrahim sirah nahungkul wa mimman alimna bina wallahu a'lam. Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatina ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum qalu ayna ma kuntum tad'una min dunillah qalu dallu 'anna wa shahidu 'ala anfusihim annahum kanu وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين الله
lamu biboradi faman maka utesa faman ela ada tegese orana wong suwiji iku mawujud azlamu iku kang leuwih zalim mimman iftarat tinimbang saking wong kang gawe-gawe yaman Allahi ngatasi Allah kadiban inggoroh binisbati syarika lawan nganisbatin kanawan nganisbatakan kaca kang nyekut tuning Allah wal waladi ilailan anak kadua Allah baring Allah au kadzdzaba tawa ngagorohkeun yaman bi ayatina kalawan sake ayat ingsun agung Al-Qur'an tegese Qur'an ulaika utai mangkono man iku yanaluhum merkolehum ing ulaika yusibuhum tegese merkolehakeun ngenaniakeun ing manasibuhum opo dungdung manene si ulaika azum tegese dungdung manene ulaika minal kitab saking kitab mimma kutiba saking barang kang den tulisakeun dan tetebakeun ya malum kada ulaika fil lawil mahfuz ing dalam lawil mahfuz minar rizki saking rizki wal ajalilan ajal wa gairi zalika lan liyane mangkono rizki lan ajal hatta idza ja'atuhum rusuluna malah tatkala takahum ing ulaika pirang utusan ingsun agung ail malaikatu tegese pirang-pirang malaikat ya tawafawnahum kang bakal ngawapatkeun ya rusuluna ing ulaika qalu maka ngucap ya malaikat ya rusuluna lahum kade ulaika tabkitan kena arah-arah ngahinakeun atawa kena arah-arah ngejek aina ma kuntum tad'una ngucap-ngucap ing lapad aina ikun diutai barang kanganan sira kabeh tad'una ikun nyembah sira kabeh ta'buduna tegese nyembah sira kabeh min dunillah saking salian Allah qalu ngucap ya ulaika ngucap lapad dallu ilang yama gobot tegese ilang yama ana saking insun sadaya falam narahu maka orang ningali insun sadayahu imma kuntum tad'una syahidulan yaksani ulaika ala anfusihim ingatase pirang-pirang awak ulaika indal maut dalam nalika ngarepakeun maut annahum kanu kafirin satuhuna ya ulaika kanu iku ana ya ulaika kafirin iku kang kafir kabeh. Dina ayat ieu neruskeun nu kamari tentang pertanyaan ti Gusti Allah terhadap bani Adam. Caur Gusti Allah imma yatiyannakum lamun datangnyaan ka anjeun rusul minkum yakusuna alaikum ayati. Para rasul datang ka aranjeun kabeh nyaritakeun tentang syariat-syariat ndek kumaha coba maneh lamun nurut kana syariat-syariat instruksi-instruksi nu dibawa ku para rasul anu dilanjutkeun ku para ulama-ulama geus tamah nikmat fala khaufun alaihim walahum yahzanun sorga urang ieu kuari geus min fadlillah geus luar biasa jarakna urang ka Kangjeng Nabi 14 abad nu nyampaikeun ka urang hanya para aulia-aulia Allah dimimitian ku Sunan Rahmat terus kabelah dia nu urang mah di Cirebon terus di Banten Syekh Maulana Hasanuddin dilanjutkan ku Maulana Yusuf diteruskan ku keturunan-keturunanna para ulama-ulama berkat ku ikhlas tertera lah marhaba nage menang wali memelekat datang ka ayeuna dan lain-lain sebagainya ialah lamun lain fadl Allah atau tetep bae wali tinggal wali cuman sebab hungkul manehanan nama urang bisa iman ka Gusti Allah iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ieu lain letik-letik sebab
lain letik-letik nikmat sebab iyalah anu bakal mawa urang ka surga Allah Subhanahu wa taala. Ya urang ge kuari aya saeutik bafala khaufun alaihim walahum ya zanun kaharep khauf ngaranna teu pati sieun. Nu geus urang teu pati prihati. Urang lamun geus keur ngalamun bae kieu ye. Keur ngalamun soal dunia bae heula. Bo bapak urang baheula mah sugih. Aju dijualan beak lah tuh dunia ieu geus jamal kebal ge parareh ieu. Geus bae atuh. Aya kituan pan urang mah teh. Geus bari mah geus kaharep kudu urang arek ibadah bae komo umur geus karolot. Aya kituan tah urang mah teh. Ih, maji kuari lamun pae kumaha tuh pae mah pae bae cek jana teh aja. Sieun teh sieun mesin bae ngan lah tuh deuk dikumahakeun. Sajan sieun ge jauh ku pae mah pae bae. Geus teu kumaha, nu penting mah tuh salamet bae. Eta kos ngomong kos kitu geus bagus tah. Sakitu ge ngaji mingguan. Ya tapi bisa ngajawab kos kitu geus bagus eta. Ji daripada kieu mah ngaji kumaha teh geus kolot kieu heueuh mikiran sieun desa pae mun bisa mah mung pae. Coba pang na SMS kan malaikat tah coba ulah waka datang gitu ka aing. Tentu bagus tuh kos kitu ki haji. Tapi lamun ngomong gitu malah tuh pae mah pae bae. Sieun teh mah sieun bae tapi ja Allah mah mahampura ieu. Ja aing mah salat-salat, ja puasa-puasa, tuh ja waya dagang-dagang. Atuh kumaha deui jeung alhamdulillah sakieu mah. Tinggal ngarep-ngarep adol Allah bae geus sakitu. Eta kos kitu kan bagus. Sieun teh henteu, berani teh henteu, sedeng tah kos kitu tah. Eta geus bagus tah fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Haji kumaha lamun aya serangan ti Amerika. Lah tuh perang mati lok sorangan ieu sakieu mah. Wah lompat-lompat kabehan. Berarti teh mundur ya. Ngaji mendek mundur tuh. Da lain atuh perang mah kabehan ja lain sorangan tuh sieun teh. Tah eta tah bagus tah kos kitu boga pikiran. Perang aja kabehan tilok sorangan lain perang sorangan mah gelut ngaranna tepat di sieun tuh kabehan pae kabehan bagus di sieun berarti. Nah iyalah fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ieu neruskeun ieu walladzina kazzabu biayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar. Jelema anu ngabohongkeun ka ayat kaula teu percaya ayatna rasul teh utusan kaula teu percaya kana syariat-syariat anu dibawa ku kaula buktina tuh Yahudi buktina tuh Nasrani buktina tuh Katolik buktina tuh Protestan tuh Konghucu Buddha Hindu jeung agama-agama nu lain Islam etalah kazzabu bi ayatina wastakbaru sombongnyana teu daekeun ngantalkeun tarangna kana tanah sujud teu daekeun lantaran memang teu iman ka Gusti Allah gede hulu jelema nu kos kitu teh iyalah ulaika ashabun mun nyawa yang calon neraka eta. Asal lu teu salat teu puasa etalah calon panggangeun Allah di neraka. Ebrak pamajikan urang. Aduh, sia ku aing dikeukepan bae tapi tilok salat. Kumalah ngomong kos kitu. Babagi bae atuh ke di akhirat, kakak atuh ka sorga kula ka neraka tah mun ngomong kitu geus mantep kan hate. Sial ieu pamajikan teu bisa dinasehatan. Neng, aduh, ayana tuh coba ieu mah malam Jumat ulah nonton TV maca sholawat Allah, maca sholawat kara kuari bae kakak nganasehatan jeung keur makur. Geus teu seukeut tah bongan baheulana dididikna kitu. Atuh keur ieu mah kuari mah aing geus jaho ieu, kuari mah geus jaho geus ngaji, wayana tuh coba neng. Rada sadar. Lah ka ulah sok ngocomang bae, geus masing-masing bae ieu mah kieu bae ka, engke di akhirat kakak misalna ka surga jalan salat bae ka surga. Ulah ka neraka atuh ka neraka. Geus kula mah nemah bae geus. Teh tepan lamun geus kos kitu tah urang geus hese tah. Dangkal jasa tah mah hate. Deuk nyandung pan teu boga duit urang. Cara rada boga duit on. Dikeukepan urang-urang ya ngeukepan ahli neraka. Ya lalaunan we ngadasehatan lalaunan. Ulah cepet-cepet teh. Sapoe, dua poe, ulah ajuh gegerahan nganasehatan awe mah. Terek ka pepegatan. Ulah awe mah cak Kangjeng Nabi ge.
tulang rusuk nupang handap nepang bengkokna mun diantepkeun bengkok bae lamun dikieulkeun kurang dilempengkeun potong lalauna di neraka sapoe sabulan satahun atau sabaraha di neraka hum fiha khalidun harapan kadang khalidun salilana nama di neraka teh masyaallah karim ieu jelema-jelema nu buang kawara biadab dilahirkeun nu ngalahirkeun Gusti Allah nu ngayakeun Gusti Allah hirup nu ngatur Gusti Allah nu ngarizkian Gusti Allah tapi ibadah ka batu teu percayaan bahwa Allah teh pangeran buang kawara jasa tamatu batu kunyana dicokot diukir nu sidakep anu sila anu nyekal pentungan dan lain sebagainya dibagus-bagus diteundeun di luhur di minyak sengitan di buhuran disembah-sembah oplon teh coba cikurang eta batu eta mah eta keur carita zahirna walaupun nya ge sarua lain batula tapi makna batu dibentukan seperti eta caknya teh ieu teh aya di jerona nirwana waduh lain eta lain nya ge sarua bae urang lamun dibawa ka dinya halak geus bentuk lagi batu-batu bae geus mantang nya mah ka mamana geus sok mau pangeran bae mau pangeran nya mah mau berangkat jauh iya dibawa pangeran diteundeun di sisi mobil kantongan make kantong keresek eta daek bae di pangeran di kantong keresek salah tuh ngamuk ke naonnya teh tolol ta pangeran eta masyaallah baheula keur zaman di dieu tah di sepatan ka ditu tiapan aya naon ngaranna Tanjung Kait rame baheula mah Tanjung Kait teh meme kitu aya anu ngalarang rame luar biasa pangeran di dinya loba nu unikna tadi Tanjung Kait aya pangeran tina roti diciun ku jana menang nyeun di ditu di Jakarta dibawa diiring make mobil mewah tundun di dinya wah disinaran di lampuan di minyak sengitan sisina aju nyana nyembah engke nyana ka laut ka pantai olahraga leumpang ke kadinya deui terus nyembah deui beres nyembah kan lapar dicomot pangeran teh nu huluna nu leungeun eta pangeran ku cicing bae deui di dalaharan tolol nyana nu nyembah nyana nu nyieun nyana nu nyembah nyana nu ngadahar lamun otak jalan nyana ge atuh ngabego-bego ka nyana sorangan aing sih kunaon bego-bego teh nya kene tapi kulantaran make juri di jerona terus bae terus nyembah ka batu nyembah ka kayu nyembah ka sesembahan teh boloon tapi maha murah Allah nangieun Allah nang nyiptakeun Allah nu ngayakeun Allah ngahirupkeun jeung ngamatan Allah nyana teu percaya ka Allah dirizkian bae ku Gusti Allah mah pokona mah hayu bae pan aing mah pangeran nu iman ka aing ku aing dirizkian nu teu iman ka aing ku aing dirizkian bae ayu bae pokona mah aing mah pangeran mere bae kasih hitung-hitungan nang ke di akhirat ku aing sia pangeran mah kos kitu banget takhallaku bi akhlaqillah sok geura nyieun budi pekerti anjeun kos Allah turutan geura Gusti Allah urang mah pan bager sote kanu mere jelema mere ka urang mere deui bager amat karak urang dibere ojol tah mengarana nu nanya bager amat tanya deui giliran nu teu nanya sia teh teu nanya nya teu hayang nanya urang mah kos kitu cek pamajikan teh itu kiriman untuk tetangga itu nu mana itu wah pun nya kitu mere jadi ojol-ojolan bae urang kadanan orang nasihatkan meneng kabeh ieu bere kabeh lah cok pemajikan anu itu mah ulah tuh jatuh ka imah urang nu ka imah urang nu teu ka imah urang bere anu nanya nu teu nanya bere nu sugih nu susah bere bae geus kabeh manya bae geus kabeh cara Gusti Allah tahu merek bae terus masyaallah mantep jasa urang mah teu beda-beda urang mah beda-beda ieu bere ieu ulah jauh ke dari mantak urang mau jadi wali wali lain gitu bere saya terus tunggu mati eta
Gusti Allah teka tuturkeun jeung moal katuturkeun jajana batu kos gan urang dititah ala kadar nutur-nutur kos kitu teh supaya urang bagus supaya urang rapih. Nah ieu bangkawarahna kafir nang nyiptakeun Allah tapi teu percaya Allah pangeran, nu ngamere rezeki Allah tapi teu percaya Allah pangeran, nu ngahirupkeun Allah tapi teu percaya Allah pangeran, nu ngamaotkeun Allah tapi teu percaya Allah pangeran, endahan percaya ka patung batu kayu jeung sajabana. Kuari perbandingkeun coba mana kejahatan nu paling jahat, kazoliman nu paling zolim, kabangkawarahan nu paling bangkawarah mana? Saha nu bangkawarah leuwih bangkawarah tibatan jelema nu nyiptakeun Gusti Allah tapi teu percaya ka Gusti Allah, nu ngahirupkeun Gusti Allah tapi teu percaya pangeran teh Allah, anu ngamaotkeun teh Gusti Allah tapi teu percaya bahwa Allah teh pangeran. Bandingkeun jeung nu sejen-sejen kabangkawarahan jeung kazalimanana, mana nu paling zalim? Moal aya eta jelema nu paling zalim-zalimna. Nu mantak di dieu faman aulamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Ti dieu teh istifham teh hartina nanya, talabul fahmi menta paham. Biasana aya nanya mah kapan teu ngarti, tapi kaditu lama berahasia nanya ge. Urang ge, urang teu nyaho. Urang teu nyaho jalan, ieu nu ka mana, ieu nu ka mana, nanya kan karena teu nyaho. Mang ngadieu mang. Aya jalan anu ka Cikande nu mana? Oh iya, oh iya. Nanya ngaranna. Oh, geus beres. Urang teh deuk nyaba ka Imah, Ki Holid, teu nyaho imahna nu mana. Urang nanya karena urang teu nyaho. Mang ka dieu mang. Aya naon? Kulan deuk ka Imah Ki Holid, Imah Ki Holid di mana? Oh itu tuh, ieu hiji 2 3 tah. Ta eta Imah Ki Holid. Oh, eta ngaranna teu nyaho kan. Urang deuk nganjang Imah Sarwiti nu mana? Nanya kan tetap. Ai Sarwiti gimana nu mana? Emang enak. Ulah loba omong. Pokona nu mana bae? Oh itu tuh hiji 2 3 4 tuh ka 4. Oh, itu tuh. Geus eta ngaranna teu nyaho, nanya supaya nyaho. Tapi pan urang lamun ka anak urang ngalain kitu pan. Ceng gade ceng. Ai hayam sabaraha sampeanana. Nanya ka anak, emang urang teu nyaho. Embe sabaraha? Embe sukuna sabaraha embe? Ka anak urang, embe mal 5. Bagus. Pinter aceng. Ai kotok sabaraha sukuna? Kotok mah hiji. Bener. Pinter. Cak indungna tuh bolon kabehan teh mah tuh. Eta aja tah urang tah. Eta aja teh beda tuh nanya nu tadi bapan urang hayang nyaho, lantaran teu nyaho. Ieu mah nanya ge deuk mere nyaho. Ceng ade ceng ajeun belajar. Bebek sabaraha? Bebek sukuna bebek. Bebek. Oh bebek mah 2. Bener 2. Ai ieu embe sabaraha? Embe 5 4. Embe mah 4. Urang nanya tapi urang ngabenerkeun. Berarti lain teu nyaho kan urang deuk mere nyaho. Tuh kan kitu. Nanya ge beda-beda. Beda-beda tananya ge. Aya deui tananya, eta nanya ka budak, eta nanya. Urang nanya padahal geus nyaho. Eta teh hayang. Apa majikan nanya ka dieu ning dieu. Aya naon? Lamun meuli kongkorong dek, itu teu masalah. Urang geus nyaho pasti teu masalah. Urang geus nyaho pasti teu masalah. Ilaha awewe ditanya hayang kongkorong bermasalah jauh. Eta geus nyaho urang ge pasti jawabanna kos kitu. Coba neng maningan 30 gram maningan 50 tuh mending 50 aing nyaho pasti jawabanna 50 bila perlu 100 atuh talian be beung ka ieu gantung eta udah geus di jero da pasti kos kitu tapi nanya kan urang jadi pertanyaan teh kan beda-beda aya nu kieu kan digerokeun anak ceng ka dieu sakali teu nembalan ceng teu nembalan deui cek geura balik geus magrib ka dieu geus magrib geura balik nyana mah ke ulin keneh bata ulin tanu datang pan urang kana jiwir aing sabaraha kali gagerokeun sia bego geus sabaraha kali abah ngagerokeun sia teu bisa dijawab 3 bah ditampilin ku abahna aing teu perlu jawaban 3 sia ieu teu nurut ka aing geus sabaraha kali tuh ngaji teh kos kitu tah hese tah nanya-nanya keneh tapi jero maknana lain
lain teh jero maknana. Urang nanya kakak bogoh. Waduh, geus caho kabeh mah rahasiana. Aduh, bertanya. Urang nanya kakak bogoh urang. Neng, aya teh si jawaban Neng dina surat nu kamari atau di SMS. Asana kurang jelas. Maksudnya eta jawaban teh kumaha kok? Jawabanana inilah saya ciptakan melalui panah asmara. Eta naon maksudna? Oh, Masya Allah, jantung tembus jantung. Eta nanya sebenarnya manggis jauh nya lagi. Aduh, eta mah ku indah-indahna bae geus. Sayang langsung ngadenge embung melalui SMS. Kis gitu. Jadi ditanya jawabanna geus lah cenah teman-teman perlu dijawab. Emang kumaha? Sapenting teu sare ku lagi sare. Oh, aku rek kitu mah. Nyambung berarti urang garing kabehnya. Asmarat apa? Teh jadi gering, heran eta mah. Geus kos kitu bae tah. Nah, ieu ge bertanya ye. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Mantap. Teu meunang ku urang ngahartikeun kieu ye. Faman saha nu leuwih zalim tibatan jelema anu ngabohongkeun ka Allah. Coba saha nu paling zalim? Ceblek ngongkos kitu. Tekenna itu tah, coba dulur saha nu paling zalim tah. Lain nanyakeun kos kitu teu perlu. Teman-teman ditafsiran lagi lah. Hiji-hiji acan jelema nu paling buang kawara jeung biadab. Teu perlu pertanyaan, teu perlu jawaban, teu perlu iman. Padahal pertanyaan tapi teu perlu jawaban. Perlu didengekeun doang ku Cilisia. Saurang-urang acan di dunia nu paling buang kawara, paling goblok, tolol, bolon, paling zalim tibatan jelema nu ngabohongkeun ka Allah, nyeun neko-neko ka Gusti Allah, nganisbatkeun syarik ka Gusti Allah, nganisbatkeun anak ka Gusti Allah, majar Allah boga anak, cenah Isa teh anak Allah anu paling blona jelema anu nganisbatkeun anak ka Gusti Allah, tolol, goblok, tolol, bolon. Eta tah ieu bahasana faman azlamu. Moal aya jelema nu leuwih zalim tibatan eta. Mun hayang naokan zalim eta jelema pang zalim nama. Pang buang kawarah nama nu nyarikeun ka Gusti Allah bahwa Allah teh ngabogaan syarik. Yeun bumi teh kudu boga batur, ngarizki teh kudu boga batur aya syarik atawa nyarikeun ka Gusti Allah teh bahwa aya deui pangeran salian Allah, mangeranan ka batu, ngalerangan ka kain jeung sajabana eta syarik ngaranna. Eta jelema bangkawarah mah kafir teh. Jadi kamu disimpulkan mah moal aya jelema nu leuwih zalim jeung bangkawarah tibatan kafir eta nu bangkawarah mah. Lantaran geus disadiakeun tempat dageng ke di akhirat. Urang mah geus disadiakeun di sorga nya mah di neraka. Di kitu-kitu ge tetep bae lantaran nu boga hidayah Gusti Allah nya ge maca ka Quran ieu. Nya ge ngadengekeun aya teh dibere hidayah nutup bae sama sakali percis kos nutupna Ki Haji anu geus diharam-haram ge ngridit atau ngridit bae. Katutup bae tetep bae sanajan geus diharam-haram ge nu itu geus selesai cek geuna mulai deui. Eta karana katutupan gitu. Aju nanya, isu kali sing ngridit ka surga ta neraka? Neraka sia. Ka surga mah ka surga ngan ya di neraka lah moal kebal 100 lah, 100 tahun. Ambo 100 tahun atuh. Ngeunah henteu ngridit, mending dibebas-bebaskeun. Tapi tetep bae lantaran kahijab ku kalazatan dunia. Atuh terus bae ngridit bae. Tah ieu mah kakarakeun perbah maksiat ari ieu mah kapan wah kakapiran. Mentek Gus Dur balalagaan-lalagaan ge sok hayang seri aya bae tah hayang seri na ka Gus Dur mah. Aya kiai boga anak 3 cek Gus Dur dina ceramahna. Nu hiji geus mafan perekonomianna. Nu hiji sarua sakolana luhur. Geus teu kudu diurusan ku kolot. Alhamdulillah malah mere ka kolot. Tapi nu bungsu ieu asup Kristen. Cerik beta kiai teh cerik beta eureun-eureun nu ka hiji mapan nu ka dua mapan tapi ieu nu ka 3 nya bungsu nu beka deureuh hendahan asup Kristen
Ceri kapanggih ku Gus Dur, Pak Kiai, kenapa nangis aja? Mikirin saya ada yang dipikir, apa yang dipikirin? Saya punya anak 3, terus punya anak 3 yang 2 mah selamat, alhamdulillah. Selamat gimana? Sekolah sambil nyantren sekarang udah mapan. Yang kedua juga sekolah sekarang udah mapan juga. Terus apa? Yang ditangisi anak yang ketiga. Kenapa? Anak yang ketiga yang paling saya senangi, yang paling saya sayangi, sekarang masuk Kristen. Atuh kenapa nangis? Gus Dur mah kos gitu kan. Atuh bagaimana nggak nangis? Yo, Allah aja Allah punya anak 1 nggak nangis dia. Ini makan 3, yang 2 selamat. Allah mah cuma 1 aja Kristen anaknya nggak nangis. Nyana seserian sorangan tak kiai sia aja salah Gus Dur. Allah mau punya anak 1 katanya tuh nggak nangis nggak apa biasa aja. Tungtung namanya dan dek seri salah. Eta kos gitu. Jadi aya nu ngandisbatkeun anak ka Gusti Allah. Iyalah nu paling bangkawara Kristen eta mah guyonan Gus Dur. Caritana Gus Dur enggak nangis gak apa Tuhan mah enggak nangis gak apa aja. Punya anak 1 kata orang Kristen ini anak Allah. Enggak nangis Gusti Allah mah biasa-biasa aja. Aya bae eta Gus Dur mah. Kapanggih jeung naon bae nya nama kapanggih naon bae jadi guyonan. Tapi guyonanana urang kaharti bae. Kos eta teh naik kapal panjana tiluan babarengan Presiden Amerika, Presiden Prancis, jeung Gus Dur naik kapal. Pas nolol kan udah keluarkan Presiden Amerika. So, wah, ini negara Amerika. Emang kenapa? Wah, ini menara Amerika nih terpegang katanya. Waduh bener cek Gus Dur hebat toh. Itu gak ada Presiden Prancis. Ini Prancis nih, menara Eiffel nih kepegang sama saya. Wih, ya. Tinggal Gus Dur. Gus Dur, naon aing cekeun aya. Bener ngaluarkeun leungeun dasar. Wow, ini tenabang ceknya. Cek Presiden Amerika jeung Prancis emang kenapa? Airlogi saya hilang ceknya. Berarti tenabang loba copet. Bisa we ta Gus Dur. Ya setik-setik ya aya we. Ya Allah, ya Rabbi. Masya Allah. Jadi terkenang lah Gus Dur. Iya. Tuhan mah punya anak 1 juga Kristen katanya ya enggak nangis udah pakai nggak usah nangis lah masih ada 2 yang selamat. Hiji iftara ala Allahi kadziba akhir talagas waling zalim wa ayat tandingna sebabnya lah diciptakan ku Gusti Allah tuh percaya Gusti Allah pangeran atukan bangkawara jasa tama. Nomor kedua au kallaba bi ayatina atawa ngabohongkeun ka ayat ieu ka Al-Qur'anul Karim. Ieu mah bisa bae jelema-jelema muslim jelema mukmin aya geus buku jelema kafir mah jangan ngabohongkeun ka Al-Qur'anul Karim tapi jelema mukmin ge aya sebagian ayat tu dibohongkeun ku manehanana. Ayat ieu mah geus terelepen deui diterapkeun di akhir zaman ulah dipake. Ayat ieu mah ulah dipake, ayat ieu mah ulah dipake. Ayat ieu mah terlalu keras teh ulah dipake di urang. Ayat kisos geus teh dipake di urang teh. Berbagai ayat-ayat komo di negara Indonesia mah secara kepemerintahan geus teu make Al-Qur'anul Karim. Kadzaba bi ayatina. Ieu jelema nu paling zalim, jelema nu ngabohongkeun ka Al-Qur'anul Karim. Allah pangeran nurunkeun Al-Qur'an urus ku sia negara make aturan Al-Qur'anul Karim nu terjemahkeun ku Rasul aing aing geus turunkeun Rasul akhir zaman adalah Muhammad matak lawan pake atuh ku maneh mun maneh pake pan balik bakal ka aing cek Gusti Allah ku aing bakal dibener-bener sia teh hamba aing sia teh nurut ka aing lantaran sia ciptaan aing nurut ka aturan aing melalui Al-Qur'an nu diterjemahkeun ku nabi aing sorga sia tapi sia ku aing dideucek Gusti Allah teh teu nurut teu make aturan-aturan Al-Qur'anul Karim teu percaya sia kana terjemahan Rasul aing buang kawara sia moal aya nu paling buang kawara zalim lah jelema tibatan jelema nu ngabohongkeun ka Al-Qur'anul Karim. Menta kula sampikeun ka ngabohongkeun ka Al-Qur'an geus deuk ka harti deuk teu ka harti geus bae tuturkeun Al-Qur'anul Karim moal kebal urang hirup di alam dunia indah jasa
ketika orang nuturkeun Al-Qur'an nuturkeun terjemahan Al-Qur'an ku Kangjeng Nabi jadi hadis urang teh maot geus perem urang paeh kajian kumaha ge ngeunaheun tapi lamun teu mah ke Al-Qur'an beunta bae engke bakal teu daekeun perem molotot bae ieu cilaka ieu terima kasih hade ewe deui jelema nu paling zalim kecuali jelema anu ngabohongkeun ka Gusti Allah nganisbatkeun sari ka Gusti Allah endahan boga pangeran deui batu kayu jeung sajabana atawa nganisbatkeun anak cara Kristen Tritunggal Isa ibnullah ieu nu paling bangkawara kadua au kadzaba bi ayatina atawa ngabohongkeun ka ayat teu percaya ka Al-Qur'anul Karim dibaca tapi teu dipake sarua jeung ngabohongkeun jadi pakai aturan secara global secara internasional atau secara nasional iya termasuk jelema nu buang kawara zalimna pohara jasa kuari kurang terjemahkeun atuh berarti nu zalim di urang mah atuh lurah secara rinci nah sebabnya na teu make Quran mutuskeunana camat kaluhurna ya bupati kaluhurna ya gubernur luhurna deui ya DPR nu ngelola hukumnya tapi teu make Quran mantak lamun keur ngajabat DPR paeh geus sateun we pokona mah terus ieu cenah kiai ulah sok kitu sebab di dieu ge loba kuari DPR nu ngayantepkeun kana karasaeun ku jantungna ieu cenah ke minggu hareup teu ngaji los ngaji ka ditu ke sia ka Kiai Golkar sia sarwana ka ditu geus aing mah ngaji geus kieu kos kieu bae supaya salalamet kabehan ih ini ka mana lumpat nya nu ka Golkar ge paeh keneh ih terus bentak Pak Harto hudang deui apa kabare piye kabare hudang tulang Soeharto hudang nah menteri ya ujung-ujungnya si eta nomor 1 mentak si hade iya lah diterjemahkeun sebab jara kadzaba bi ayatina satungtungnya ngabohongkeun ka ayat teu make ayat-ayat Al-Qur'an komo hakim jaksa pengacara tah geus pohara jasa geus jaritakeunana lantaran nyalahgunakeun aturan Al-Qur'anul Karim kumaha jalma nu kitu kumaha tah ngabohongkeun ka Gusti Allah ngabohongkeun ka ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab jelema-jelema nu ngabohongkeun ka Gusti Allah nganisbatkeun syarikan ka Gusti Allah jeung anak ka Gusti Allah kitu keneh jeung nu jelema ngabohongkeun ka Al-Qur'anul Karim teu make kana aturan-aturan Al-Qur'anul Karim ulaika jelema eta lah yanaluhum anu bakal memperoleh bagianana minal kitab tilauhil mahfuz mimma kutiba lahum geus dicatat dina lauhil mahfuz minar rizqi wal ajal wa ghairi dzalik rizqina jeung ajalna ge geus dicatat sagala rupana geus dicatat jelema kabangkawarahan kos itu ge geus dicatat boro-boro eta rizqi jeung ajalna ge geus dicatat kabangkawarahannya na teu percaya ka Gusti Allah geus kacatat kitu keneh teu make aturan-aturan Al-Qur'anul Karim ge geus dicatat nah hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum datanglah utusan-utusan Gusti Allah ka anjeunna yakni malaikat-malaikat nu bakal ngamaotannya na yakni malaikat Israil ketika malaikat Israel datang kolu cek malaikat ngomong kanyana di udag-udag kitab kita dia teh maksudna mangejek mungkin bae di rumah sakit jelemana mungkin bae kerja jaguar ringkas mungkin bae keur di hotel paeh mah jatuh iraha katangtuanana bae teu saha ketika manehanana geus dikieu-kieu ku malaikat teu lompat ka mana sia mun di rumah sakit atawa di hotel atawa manehanana keur happy-happy di mana bae atawa keur diuk di keur ngedeng aina ma kuntum tad'una min dunillah cak malaikat sahaya mun bahasana susah Sunda sahaya saha cek malaikat ieu aing malaikat maut nu bakal merenggut nyawa sia
eta keur carita urang Tangerang tapi lamun kok urang Rangkas mah itu malaikat mau bakal ngerenggut nyamba dia lebih serem deui apa di Rangkas betung atuh Masya Allah dek lompat ke mana dia ayo coba aina ma kuntum tad'una mana pangeran nu sia disembah geura pentatulul sia min dunillah salian Allah nu kamari sia nyembah ka Isa nu kamari sia nyembah ka patung nu kamari sia nyembah ka Maryam nu kamari sia nyembah ka kayu nu kamari sia nyembah ka jabatan aina ma kuntum tad'una mana ayo datangkeun sia aing bakal ngarenggut nyawa sia dek ubah coba lamun geus kitu ngehinakeun ngejek tabkitan bahasa kos kitu ayo di kitu-kitu teteh memeh tah mantap jangan memolotot eta teh keur diajak bicara ngkeret deh ke molotot teh coba ge deuleu Kristen Katolik Buddha kafir coba deuleu ge cak mamang teh nganaonan teh nu kitu beus ya ngabuktikeun sia mah nganaonan segala naon dititah kos kitu sia mah coba ge di rumah sakit mah lamun aya deket kafir urang ngeri dek rumah ieu naon karena ngadenge sakaratna kitu urang ngedengu ulun tuh ngedengu tah tanyakeun ka urang kampung Melayu urang kampung Melayu mah pan loba tatanggana encek Cina teteh sugih henteu Cina ongkoh pan atuh bade teh rugi dunia akhirat apa kos itu mah ai ieu onom nu pabrik nya nu boga kemewahan di dunia ai itu di kampung Melayu nu memang kampung Melayu teh naon tah memang kampung Melayu sewan leuwih parah sewan mah Cina sewan mah leuwih parah macul aya di nyana Cina sewan atuh ngaranna dagang uleg aya di nyana Cina sewan tae coba ge tonton coba Cina eta obo bangsa ieu mah nu koskara itu bos siapa ini kamu pasti tidak kenal ini malaikat maut jangan main-main saya suka main-main kawan sia dibuktikan ulu teuleuh kabeh ge geus sakarat pa ulu teuleuh ya Allah ya Rabbi nyana nantangan ngejek malaikat maut ge ngejek aina ma kuntum tad'una min dunillah mana nu pangeran nu kumaneh disembah ayo ngadu jeung aing atusan pangeran nu ase ay mana pangeran sia batu teh mana pangeran sia kayu teh datangkeun geura minta tulung sia kaing dikerakap sia ku aing Masya Allah taala geus kos kitu deuk kumaha ai panai ka urang mah datang malaikat teh salam assalamualaikum waalaikumsalam sae seakan-akan gitu bakal sebab urang teh neuleuh teh tan neuleuh nyana mulai bentak seakan-akan ulang bertanya make di alam eta urang bertanya ka nyana di alam nu eta ngan teu kadenya tuh lamun kadenge mah jelema hariman kabeh atuh pugu ieu tah kos kitu mulai bentak tah geus datang lain deuleuh nu mantak lamun geus biasa zikir kenceng zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha lain rasaan panjana gitu anu biasa balak genep eta parah ya waduh atuh lamun koprok mah koprok aduh bahaya nusuk main catur kuncung geus lain alam matak sing hade malakal maut datang ka urang assalamualaikum seakan seperti itu waalaikumsalam sa abdi malakal maut badai nyabut nyawa sumuhun ke abdi siap-siap gara siap-siap mulai zikir sorangan kan la ilaha illallah tanpa dititah la ilaha illallah la ilaha illallah nyana geus sorangan geus terbiasa geus inget nyana paeh ya aing geus langsung set ngeunaheun ka malah dunia setan ku malakal maut tenang bae tenang ulah rurusuhan kalem bae geura siap-siap ingetkeun ka Allah nyana nganasehatan urang kan ngeunaheun lamun ka kafir kos kieu tah ayeuna ma kuntum tad'una min dunillah mana pangeran sia nu kumaneh disembah-sembah ayo geura datangkeun atuh ka urang ge sarua ieu kan ka kafir ka urang ge Pak Haji ulah kaget Pak Haji kan kamari salat puasa santunan yatim nu kamari geus disadekeun 10 juta kan teu jadi kan
Haji hook kan cek haji sial jasa malaikat ingsiuna lain pelit kan ente bener ya nata ngomong ayo geus siap geus pangeran mah Allah kula utusanana geus pindah tempat doang pindah tempat kuari di dunia isuk pagi atau di alam barzah ulah sieun ayo bae geura zikir la ilaha illallah tah mulai set maot lamun ka kafir tah ngejek ka urang mah ngagungkeun tinggal kitu bae ieu tabkitan ngejek ka kafir koh aina ma kuntum mana Tuhan aja singgo ditanya ke malaikat ngejek atuh malaikat ge atuh bahasana ge kita iya Tuhan coba sampaikan sini ya kok ngejekan malaikat tuh ulah gitu ke bahasana enggak gua mau ngejek aja sama lu iya Karim kumaha jawabna qalu dallu anna wa syahidu ala anfusihim kafir-kafir ge ngararomong dolu leungit malaikat teh balaeta pangeran teh gobu geus sareuwana ti kaula sanajan disebutan ketika mari kula salila keur di rumah sakit nyebutan ke pangeran kaula tapi palam narohum teu neuleseti ketika can sugan hadir wakilna tu ka dieu komo pangeranna nama ngomongnya lagi geus disebutan salila di rumah sakit berbaring teh kaula teh terus bae ngundangan pangeran nu leutik datang ka nu gede jauh nongol tolol ta pangeran kunyana geus ditolol-tolol atuh sugan aya utusanana anak pangeran ya Allah wakil-wakil eueuh cekna dallu anna leungit pangeran ilang gaib eueuh di penglihatan mata dumantak sakitu disebutan ge diundang ge falam narahum kaulat teu ayo gerak undang deui cek malaikat eueuh dumantak wasyahidu ala anfusihim nyana bersaksi kana dirina ketikanya nandek maut annahum kanu kafirin dirina bersaksi bahwa dirina pawa maut teh kafir lantaran bayangan-bayangan api tempatnya neraka geus sadar nyana aduh aing maut teh kafir teu bisaeun nyana maca syahadat sebab jana teu pernah maca syahadat satu boro-boro didadak ke sakarat cangkirang nu asup Islam bae ge singko sinci deuk asup Islam tidak maca syahadat wesel jasa kurang dituntun asyhadu itu sabaraha minggu ieu seletahna ku aing kudu dikerok ieu bae asana minggu hareup dikerok lain ngabisaan cadel ieu budak ieu dah coba asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la illallah hese geus bae dia geunan diteruskeun baheula na urang lantaran hese jasa lisan atuh kok ngadadak deuk pae cacak-cacaknya anak mualaf bae deuk asup Islam hese jasa syahadat kita asyhadu teh teu bisa deui acadu wae la ilaha illallah teh bisa la ilaha illallah hese jasa jara wa asyhadu wa acadu anna Muhammadan Rasulullah nah komo iya bayangan neraka geus urang mah pantang ke dibayangkeun neraka bayangkeun surga bayangkeun neraka bayangkeun surga tateng surga mata kurang molotot be surga nu kadeuleuk urang seakan-akan cek malakal maut ieulah tempat anjeun urang sedih nu mantak sedih kunaon lantaran teu sapira urang hirup di alam dunia teh ibadah luca lecek tapi bakal ditempatkeun di dinya asana ku inggis amat jeung sedih amat ibadah nu teu sabaraha bakal jadi diucara urang cicing geut isin jasa bakal nempat teh ceurik teh isin neuleuh surga cai mataan nya isin tempat bakal di dinya sedengkeun salat nu kamari luca lecek jasa jeung teu lila perasaan hirup di alam dunia ieu bayangan surga nu sakitu poharana mah mulai anu senyum ke bakalna anu ceurik tanda bagus kos kitu teh naon sabab ieu tah okos jelema barang ngaca beungeutna jore ya aing mah beungeut perang ieu mah ieu
perang mah kos kieu mah ye, tapi barang dikawinkeun jeung anak nu sugih nya pinter jagelis. Paneta nya nangis pupuringisan bae. Sia bangun pupuringisan aing ieu sebenarnya teu pantes segala. Calon aing nya geulis nya sugih nya aduh kumaha aing atuh salah tuh lain gitu. Aing ceurik ieu sebenarnya mah. Ceurik kunaon bunga teuing jadi ceurik. Bunga teuing aing jadi ceurik ieu kos kieu. Aduh masyaallah. Tah eta jelema lamun jelema beungeut nya ngaca teu kasep, tapi barang pamajikanna nya geulis, nya pinter, nya kaya, nya turuna bagus, eta teu ceurik kumaha. Ceurik nya batin teh ceurik ku bungah jasa teu karasa. Teh ceurik. Tah ieu ge asana urang lah ibadah mun 60 tahun atau 50 tahun atau 70 tahun teu sapira teh hirup teh kos kitu teh barang nulu istana. Masyaallah surga geus kabayang nya. Nya lagi geus ngahanju hayang gerak ka ditu bae, hayang gerak ka ditu bae. Matak aya nu senyum. Komo bari jeung bidadarina aya. Aduh, geus teu inget alam dunia geus teh. Aya gegerahan malaikat cabut cepatkeun. Maduh, Masya Allah. Geus poho ka inopat, sepede inopat. Wah, di ditu di surga emang kumaha? Di surga teh yatazawaruna pada zarara. Dipertanyakeun kumaha urang di surga? Lamun urang hayang ka babaturan bisa tah henteu? Bisa. Urang keur cicing di surga inget ka babaturan urang. Inget ka babaturan urang, ieu kursi teh datang hiber sorangan bae. Datang ka babaturan urang anu ku urang dikertegeun teh tek. Jasia ieu pelukan urang dinya. Waduh jeung babaturan di pondok teh keplok alhamdulillah aing teu karti sia bisa ka surga. Aing onam ka surga. Ja aing mah jelema bagem. Ya. Kita di surga teh kos kitu bener nih mah lain lalagan. Eta aya bahasa kos kitu tah. Jadi ku bunga-bunga nanya na teh silih tanya ke aing nanya ka sia jasia mah potongan ka surga emang kunaon gitu atuh pan sendal aing beak ku sia rokok aing asal leungit ku sia tapi sia ieu bisa ka surga kumaha tah aing ge sabenerna mah leutik hate tadi nama ngan sia barang dipalingan ku aing teh jasia mah pan ridho bae heuh emang aing ridho tak ku ridho sia aing maling teh kanu sia ja aing ganu sejen mah lain aing maling itu malain maling aing mah kufaul 5 ridho uka weuh kusebab aing nyaho jasa ridho sia mantep dicokotan geus sia mah ridho bae atuh heuh emang tah ku ridho sia eta lah aing asup ka surga aing ge teu ngarti sia bisa asup ka surga kunaon ieu cek nyana deui nanya pan sia mah bager ge semu doang gitu tapi bisa ka surga tah silih tanya di dinya tuh biasa berame di surga alhamdulillah ieu urang bisa ka surga kitu sangkanya ai babaturan urang nu si anu teh di mana nu mana si Jepri teh naonnya nyana ka surga apa henteu ieu udang deui ieu bareng kursi datang Udin sia ieu aduh pelukan deui tah jadi eta kos karar itu di surga teh eta geus kanyahoan sia ieu di jalan naon kula mah gang peking gang peking manya di surga gang peking segala gang perukutu teutik amat tama puri ya kos gitu mah wah di surga mah atuh saablag-ablag masyaallah teh ieu ku bunga-bungana masyaallah mantaklah urang mah geus bae maning ditinggalkeun permasiatan deuleu itu bae heulanan deuleu itu bae bidadari 70 geus menunggu urang Haji Soleh sini Haji Pendi sono aduh nggak gitu ya Karim Masya Allah nggak di dunia orang poho-pohokeun orang bersihan ibadah nu sesuaikeun jeung syariat kemudian atuh ayeuna nama permasiatan stop orang ulah loba ting nonton TV malam-malam geus di stop bae geus kakolotnakeun mah geus ulah kudu cupar geus bae geus pepegatan segala HP segala televisi segala gitu geus hiji bae aing mah kanikmatan akhirat geus Masya Allah pohara jasa orang menyaritakan akhirat lain lalaga tapi pan iya orang nyaritakan kafir mengeri cek malakal maut aina ma kuntum tad'una min dunillah pangeran sia salian Allah nu kusia disembah datangkeun ku ari ayo pangeran palam narahum kaula geus teu deuleu
wasyahidu ala anfusihim nyana bersaksi atas dirina annahum kanu kafirin bahwa nyana maut kafir nu tadi teh nu dicaritakeun ulaika ashabun nari hum fiha khalidun iyalah yang jelema-jelema nu boga pangeranna batu jelema nu boga pangeranna kayu jelema nu boga pangeranna makhluk jelema nu boga pangeranna salian ti Allah etalah nu bakal jadi ashabun nari hum fiha khalidun etalah jelema nu pangbuang kawarah pang zalim-zalimna sebab nu nyiptakeun Allah nya na teu percaya ka Maha Pencipta. Mentak kurang masa geus lain lalagaan bersyukur na geus pohara jasa geus alhamdulillahirabbil alamin. Ieu masih berlanjut keneh ayat ieu. Engke sanggeus sapahe annahum kanu kafirin. Engke kumaha coba ye sanggeus sapahe? Wala udkhulu fi umamin qad khalat min qablikum. Wah beuki rame bae ujianna. Sanggeus sapaeh bakal kumaha ieu mudah-mudahan tengah pesan bae pokona mah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Amr Al-Shaybani mutasabbi Abu Amr Al-Shaybani wa lamma wajha Muawiyah. Sama-sama dosa Muawiyah bisa ninggi bisir qatli syi'ata maring mata ini golongan. Ilagat lisyati Ali radhiyallahu anhu maring mata ini pagi tu golongan Ali radhiyallahu anhu ganilar bener sapa Allah ni saking Ali sareng bakal lumagu ya bisan hatal Madinah tamala-mala tegaya bisan al Madinah ing Madinah bagatala magamata ini ya bisan ibnu Abdullah Ubaidillah ibn Abbas ingana garana Ubaidillah bin Abbas wa farra ahlul Madinah lan marayu sabahlul Madinah hatta dakhalul hurrata malam-malam anjing ahlul Madinah al-hurrata ay hurrata bani Salim tegasa hurrata bani Salim summa bihadhihi sabara kari-kari dalam ikilah maku agara bisul ngawujud sapagi bisun al-hamadan ing atas negara Hamadan bagatala magamata ini abisran ijalahu min birang-birang dogohya ahlul Madinah wasabalan ngaboyong ya bisan nisahum ing pirang-pirang wadone ya ahlul Madinah pakunna magana ya nisa gabe awalan nisain iku awal pirang-pirang wadon subina kang den boyong ya nisa Islam ing dalam isa wa talalan mata inilah ya bisran khulqan katsiran ing makhluk kang akeh min gitu ahya ibani Sa'din saking pirang-pirang kampung Bani Sa'd warabatulan pada gitu naleni ya gabe al-khaira ing kudani ya kaum gabe ya kaum bisrun warabatulan pada naleni ya kaum bisrun al-khaira ing jaran di masjid Rasulullah ing dalam masjid Kanjeng Rasulullah sallallahu warasatul khailan pada ngarising al-khailu kuda bainal gabri wal mimbar antara kubulan mimbar uzilat bikaratun landed ilang kena kau parawanan nahwa alfi bikrin ing umpamana 1000 parawan lamun urang nyaritakeun kejahatan Amerika ayeuna kejahatan Yahudi di Israel ayeuna teu aneh lantaran kejahatan baheula ge sarua urang lamun ningalian sejarah penganiayaan terhadap muslim peperangan kafir jeung muslim Yahudi jeung mukmin bercokol terus teu pernah eureun sabenerna teu pernah eureun atuh urang ge encan lila kapan kakarak setengah abad urang merdeka 350 tahun urang dijajah kemudian urang menang kuari urang 50 sekian tahun urang merdeka hampir kuari urang dek dijajah deh secara fisik, secara politik, secara ekonomi mah geus urang dijajah. Kuari teh urang geus menang, urang nyaritakeun politik kafir Amerika. Kuari dikuasai urang ku Amerika kajen ku mantak aya kitu ketua MPR tandingan ge lantaran nu hiji memaksa sebab geus dikuasai ku Amerika. Wallahu alam jadina bakal kumaha di Indonesia. Terlihatlah naon kitu ngaran penguasaan pemaksaan eta kan berarti kan aya nu ngendalikeun. Wallahu alam engke ka dituna mentak urang nyalametkeun diri urang bae di bidang agama.
lantaran geus lain sarateun ieu mah lain dek ngabebenah negara lain dek ngabeberes umat lamun nya ge dek ngabebenah negara jeung umat atuh mantak naon nya ngarobrol nu rapi jang kelangsungan umat jang keselarasan bangsa jang kangenahan negara atuh mantak naon nya nyana atuh tetapi kan memaksakan diri pemaksaan eta lah berarti boga maksud tertentu buat diri-dirina jeung buat atasan-atasanana mantak geus bae urang mah mendingan ge ku ari mah ngabeberes diri urang komo nu geus kolot masing hade lantaran sa lengkaheun deui bakal nyaba ka negeri alam barzah siga hade ulah bobolokot ku dosa urang batur nu main batur nu untung urang anu riweuh urang nu salah Pak nyana mah bener di dunia boga kauntungan nu pohara urang sebagai pengikutna rugi amat rugi salilana ja diteken nya mikiran nya geus bae bebaskeun geus bae urang mah ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala naik keur carita perang nyaritakeun pembunuhan tentang Karbala Sayyidina Husain terus ka belah dieuna pengikut Sayyidina Ali terus didesek ku Muawiyah qala Abu Amr Asy-Syaibani walamma wajjaha Muawiyah tu barang madap Muawiyah bison kaki bisin lakuati Sayyidina Ali supaya ngabunuh pengikut Sayyidina Ali saro mentak aya Syi'ati Ali Syiah ta Syiah ieu adalah Ali mentak kuari ge taksirna Ali teh rombongan Syiah mah kasihna Ali anti Abu Bakar ngan eta salahna anti Abu Bakar Umar Utsman nya nama hiji be Ali golongan Ali sebab saat eta kan Sayyidina Ali anu memimpin mentak Syi'ati Ali teh golongan Ali kuari mah jadi organisasi Syiah kabagilah 3 Syiah teh ngan atuh nu UTL listrik bae geus kabeh ge Syiah teh nu kuari datang ka Indonesia anu ngabiayaan Indonesia supaya Syiah loba supaya Wahabi loba maksudna naon maksudna diadukeun Sunni terlalu kuat di Indonesia ngeuweuhkeunana sulit maka dicampur adukeun heula carana nurunkeun Syiah dibawa orang Indonesia ke Iran atau dibiayaan di dieu anta kuari geus loba Syiah Jawa Timur saya majelis taklim Syiah Jakarta geus aya kan otomatis kena ngadu itu keneh Wahabi utusan di Saudi Arabia dibiayaan ditekan ku Saudi Arabia supaya dijadikan Wahabi sebab Wahabi eta adalah ciptaan Yahudi baheulana Sunnina kuat Arab teu bisa teu berdaya kan sunaon Amerika ketika di kudeta diwahabikeun aya kuari kan geus ongkang-ongkang Amerika Indonesia termasuk kuat maka kuari keur dipupuk supaya jadi Syiah kemudian supaya jadi Wahabi sebab Indonesia diwahabikeun melalui Muhammadiyah teu berhasil melalui kitu Persib teu berhasil nah eta teu berhasil jada da ku aya rasa kitu terus kuari dipupuk kembali Amerika presiden ge geus buatan nyana. Nah, jadi orang secara teori mah pinuh ku kekhawatiran lain lalagan triliunan rupiah. Sebab Sunni na kuat jasa ninggal di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten. Sunni teh lain lalagaan kuat, ieu mengakar menang para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab naon atuh? Sunni mah babari jasa, ngeunaheun jasa, berdiri sendiri lillahi ta'ala. Maka tiang awi jadi baik. Tiang kayu gitu kene dibangun asal ku Golkar bae hancur ku Golkar bener nah geus ku cara kitu geus tetep masih kuat kene bae nah kena diadu ieu teh nu dimaksud mah supaya diadu cara di Irak cara di Suriah cara di Turki diadukeun sanggeus sakalut turunlah Amerika seakan-akan nyana untuk menengahi orang buatan nyana kos gitulah politik teh geus jaraho kabeh ge seperti kitu tapi di urang teu sadar terus baik sebab ada kepentingan anak dunia urang lamun nyaritakeun geus dijilkeun jaringan Islam liberal tapi kan teu berhasil geus macem-macem di Indonesia teh wah lain lalagaan tapi tetep bae aya satu keanehan di Indonesia teh kekuatanana lain lalagaan kuat amat di Arab mah diwahabikeun cek terjadi di negara lain Iran wah siakeun jadi di Indonesia mah geus sabaraha tahun eta Muhammadiyah
dia mulus nama cuma 5 tahun kadina bercokol terus teu berhasil persis gitu kene dan lain-lain sebagainya masih kene eksis Sunni di Indonesia kan mantap diturunkan ku hari Syiah dibiayaan gitu kene Wahabi melalui Saudi Arabia tapi tetap baik kadeleuna di Indonesia mandeukna teger bae Sunni geus alhamdulillahirabbil alamin waya gelut nutus salat ge gelut aing teh heula cek janang geus sia mau lawak ka heula dan pokona aing kagok aing mah ka neraka ge kajeun eta aya kos kitu tah di urang mah jawara teh kos kitu geus ustad mondor aing geus pokona mah pae ge masalah geus asal tulungan bae di akhirat waduh aya kitu di jawara di urang mah tah masyaallah eta lamun lain tetesan ti para wali jamal bisa tuh jawara ti baheula ge maehan kiai di mana ge jawara teh maehan kiai di luar negeri mah di Indonesia mah talu ka kiai talu kula geus sababaraha jeung gede bae ngobrol paling takut saya sama kiai emang kenapa saya kan ditembak juga enggak mempan ini ilmunya dari kiai padahal mah kiai mah ditembak atuh paham mempan ya kiai mah mere doang nya watiluk ngawirid pan badak sieulun nya mah ngahormat bae ka kiai ngahormat bae teh jawara teh gas kiai handare geus kula bae ge ti heula pokona mah asal eta teh kula tulungan ge nya aduh teh jawara sakitu ge geus alhamdulillah eta geus pohara jasa menghormati tapi ya hiji dua anu ngaledek geus biasa teh mah variasi teh mah seni teh mah nu ngaledek-ledek aja lu atuh asa jadi Firaun ke kiai mantap anu ngaledek anu ngahina anu nyiduan wajar teh kos kitu mah atuh aya anu ngahitutan lah encan ngisingan antep sebab lawan jawara itu mah jangan hormat jawara teh bandingkeun bae ku urang si itu ngahina ka urang tapi si itu ngahormat oh loban kene ngahormat geus bae antep geus sadaekna malah mah tambahan deui kitu sia ngahina ka aing gitu geus asula ditelu bae ku sia gitu ih gaji ka mana sih sebenarnya iya Syiah keur carita Syiah Ali nasara lempanglah si bisun hatta al Madinah datang ke Madinah sedangkan kapan si Dina Ali nah di itu di Irak ieu Madinah kan kosong nu mantap aya ge ieu anak Ubaidillah bin Abbas berarti kitu je alo berarti ka Sidina Ali eta lah anu mimpin para ahlul Madinah Ibni Abdillah dibunuh dua anak kemudian ahli Madinah lantaran pemimpin kucar kacir kamana ka Hurratu Bani Salim didinya tak terus diserang summa pihadiyas sapara agoro dibujuk ngabujuk kibisun ka negara Hamadan teh Iran urang teh akan sok aya dina iri mamaca teh Hamadani tuh kan Subrobani sama anu Hamadan tak Hamadan teh eta teh di Iran baheula mah Iran Irak ngahiji teh nya negara teh Iran jeung Irak teh ngahiji Persia nah kabelah dieu naon ngaranna perebutan kekuasaan dibelah lah jadi Irak tadi ya jadi Iran nah tadi nama kan ngahiji Persia tak kuari dibelah ya Iran kadi ya Irak Hamadan teh asupna ka Irak Okos Al-Jailan teh hampir perbatasan Irak mentak Abdul Qadir Al-Jailani dibawa bae sebab eta mah Iran tapi maotna di Irak mentak Al-Jailani dibawa bae beusi pajar urang Baghdad lain Abdul Qadir Al-Jailani urang Jilan ieu ge Hamadan teh Iran nah ieu dibilukeun ka Iran Syiah didinya lah pakotala maehan rijaluhum lalaki-lalaki na boyongan naon ahli Madinah teh di Hamadan dibunuh awena diboyong mantak awe eta lah awala nizain sumina awe anu pertama diboyong di Islam eta kemudian makhluk-makhluk nu lain dibunuh min ahyai badi Sa'ad robatu ditalian kuda-kudana asup jana ka Madinah lantaran Madinah geus kosong tidinya ke Masjid Rasul teh ke Masjid Kangjeng Rasul kan Kangjeng Rasul teh geus pupus di zaman Muawiyah di Masjidnya Ali ka dieu mah jadi ieu makom ieu mimbar kuda ditalian didinya ngararising didinya penghinaan raudhah nu kuari kurang diperebutkeun teh hewan-hewan didinya ngararising dan lain sebagainya penghinaan terhadap cucu-cucu Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasatil khayal bainal gabri wal mimbar wa uzilat bikarah awewe dirinya teh dizinahan nahwa alfi bikrin leuwih ti 1000 wanita dizinah
carita kos gitu jadi urang kuari nul Palestine nul Suriah nul Mesir nul Turki terus baik lantaran Yahudi dendam terhadap pengusiran Kangjeng Nabi waktu berarti diusir kita Kangjeng Nabi mah endek musyawarah supaya hidup damai tapi ternyata nyana embung mengikuti aturan Kangjeng Rasul iya nyana keluar nu cicing didinya ya nu keluar dua bagian nah iyalah nu keluar ieu anu kuari membabi buta terus nyana mandek menghilangkan Islam mantap Kangjeng Nabi jaritakeun bakal terus aya gencetan aya naon gitu penghinaan aya peperangan ke eureun ke peperangan timbulan ke Mahdi di akhir mantap urang masa kieu urang di negara Indonesia bersyukur ka Gusti Allah alhamdulillahirabbil alamin aman tentrem damai urang deuk salat urang deuk ngaji urang deuk sedekah urang deuk kumaha bae ge urang ngeunaheun jasa mentak aya urang Timur Tengah asup ka Indonesia gideg bae nya waduh cek nya ieu negara surga cek kesulitan deuk nanaon ge masyaallah jelema tamatna cuman SMP doang tapi hayang jadi menteri bisa bae di Indonesia eta kan surga ngaranna eta waduh padahal lu pinter lo pakai tempat ieu teh urusan negara tapi cukup bae ku pegawena SMP bae cukup jadi menteri lamun lain surga kan teu bisa surga urang nu dipimpin anu sarjana anu profesor anu doktor nyana menterina SMP bae cukup nu penting mah boga perusahaan kapal dan lain sebagainya ayo kumaha sia bae atuh pokona si anu ngatur pokoknya nu entek urang mah alhamdulillahirabbil alamin geus bentek ente ge ulah kaget lamun ente tamat SD bisa jadi presiden ge presiden koang-koang wallahu a'lam shawab